Tuhan korban-korban naranjen kabeh. Lantaran eta korban teh bakal jadi kendaraan jaga di yaumul kiamah. Urang ngabayangkeun ayeuna breng nu naik motor, breng nu naik mobil Avanza, nu naik Kijang, nu naik Fortuner, nu naik Lexus baby benjing sajabana kabita jasa nu teu boga kendaraan tinggal nyang euy bae. Nah, engke urang di akhirat dipapagkeun urang ku korban urang. Masya Allah, lamun urang korban unggal tahun terus we korban-korban. Dek naik nu mana ge dipersilahkeun. Kalau baca sata mah, baca sampai ieu urang itu nu urang, ieu urang itu nu urang. Batur menta paji atuh menta bae hiji man. Tidak ada dong. Ini mah urusannya waktu di dunia. Aya nu menta teu bisa kajen kumaha ge. Aya nu saurang awewe geulis, "Paji ikut. Ayo sini. Aduh, mantep biasa. Lu gua cari-cari dari tadi. Sini duduk lu, sini depan nih sama gua nih." Ya Allah, mah di akhirat kos kitu henteu teh mah. Alagaan. Saya masih belajar bener bae aing. Eta korban. Ya, Masya Allah karim. Ulah datang ke urang hajung ke di akhirat kadung kecuali teu boga. Duh Kiai, kabita amat korban kula pun boga mah. Bogana naon sia? Bogana naon? Hayu coba jejer bogana duitnya 50.000 kotok. Balik kotok. Set niat korban. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Tak. Aduh, sada Kiai kotoknya teu kabeuli. Endog. Kulup. Endog ngan hiji doang kulup. Geus kulup dikamanakeun sia dahar deui ku sia. Gusti, abdi korban endog hiji, jabogana ngan endog doang. Aju dek dibikeun ka batur jak kula ge butuh. Di dahar we ku kula lah Gusti. Atuh sabaraha sia cak Allah teh. Aduh, Masya Allah. Kos gitulah soal puasa lebaran korban. Iya masa kadar ngelingan hungkut geus nyarah kabeh gitu. Kemudian orang lebaran rebo, nah minggu na libur ngaji. Tuh. Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu tah libur tah. Libur ngaji. Jadi saminggu eta libur. Lamun nu lebaran Kamis mah Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tasrek keneh. Malam rebo besi teu ka mana-mana. Nah ieu di dieu haul ibunda tercinta. Minggu na libur, malam Rabu na haul ibu. Saminggu ti lebaran. Senin Selasa Rebo, Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rebo. Jadi malam 17 18. Nah iyalah informasi sekali deui. Jadi minggu hareupuran libur patali ngagungkeun kana bulan haji. Urang besi aya nu korban teh jatah sakeneh urang lamun lebaran Kamis mah Jumat Sabtu Minggu. Lamun lebaran Rebo Kamis Jumat Sabtu Minggu. Nah eta geus kaluar ngan urang ngahargaan kanu lebaran Kamis Jumat Sabtu Minggu tasrek besinyana jamaah-jamaah di lembur masing-masing mencitna poean katilu misalna menek libur geus linggu eta libur malam Rabuna ieu haul ibu nu teu boga pagawean teu sibuk urang babarengan tahlil
azama alal kufri godan atawa ngazam si jelema kana kufur isukan misalna lah isukan aing mah deuk asup Kristen bae ku ari keneh na'udzubillah min atawa nalekeun kana hiji perkara aing mah lamun bebene aing datang poe isukan ka dieu aing deuk asup Kristen ku ari keneh asup Kristen geus kafir teh masyaallah ya loba nu naklek-naklekeun kitu tah di dieu aya budak harita naklekkeun lantaran susah bae cek ngeunah lamun aing susah bae paeh pemajikanna bikangna teh paeh aju nyana ngomong lamun aing kawin deui aju susah bae aing deuk asup Islam tapi lamun aing kawin deui kemudian sugih aing mah moal ku Allah dibere kawin deui aju sugih dasar teu boga hidayah teu dibere hidayah ku Allah tetep we budak gua ini mah lamun aing kawin deui geus aing malah pokona mah deuk asup Kristen atau budak kafir harita keleh teh kudu isuk-isuk teh kudu kawin-kawin deui harita keleh langsung kufur kudu maca 2 kalimat syahadat siga dek ngazam kufur kuari jelas ngazam kufur isukan ngazam ieu ngazam beda jeung niat ngazam ngazam sejak kupur isukan atuh geus kuari keneh kupur ngazam kupur bulan hareup kuari keneh geus kufur si ade ataradada fihi atawa nyana aya dina kamangmangan tina kupurna tetep dibalikeun dina Islamna geus sarua bae ari aing sih Islam aing nu sabenerna mah ieu Islam aing kitu Islam apa kufur antara Islam jeung kufur atawa nyana mangmang dina kakufuranna kufur sing ade ya uzam azam mentak Kanjeng Nabi mere konsep ka urang supaya stabil jaddidu imanakum bila ilaha illallah perbaharui iman kumaca la ilaha illallah 3 kali dah salat talqin dikit tarik napas ilaha illallah ilaha illallah ilaha illallah beres tuh terus acara dek dilobakeun mah enggak bae ayo sadek A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Azama 'alal kufri ghadan atawa ngazam yaqwa ingat sekufur godan ing dalam engkau esok au taraddada fihi atawa manghiasi wong fihi ing dalam kufri kafara maka kufur yasi wal fi'lul mukaffiratu ma ta'ammadahu istihza'an sahihan bidin utawi pagawean kang ngupurkeun iku barang kang maya wong ing ma istihza'an
guyon kang pertel bidini kalawan agama au juhudan atawa leangas lahu kadue din ka ilqa'i mushafi kaya nyibaakeun mushaf biqulutin kalawan kang kotor wa sujudin li sanamin lan sujud kadue berhala aw syamsin atawa syaragini aw syamsi atawa syaragini. Alhamdulillah kadeulina jamaah laleulus berarti tanda bahwanyana kuleuleus teh teu boga duit lain puasa. Nu jelas alhamdulillah katinggalina arwasa sebab dibejaan. Tanda puasana tukang wudu jam 8 kana geus beak. Berarti anu geus ngalaksanakeun puasa ti Senin bersyukur ka Gusti Allah. Nu encan urang mulayan sebab hiji kesempatan ulah sok diabai-abaikeun. Buat datang moal ka bulan haji tahun hari nu ngora mah rada boga pikiran datang teh rada tapi lamun nu geus kolot nyakiih bae nyapu yang bae dedeleuan ka jelema aya 5 bayang da ieu mah geus asana boro-boro ka haji hareup asana ka minggu hareup wallahu a'lam. Nu mentak mumpung dibere umur ku Gusti Allah sebagai modal jangan berbakti ka Gusti Allah ulah disia-siakeun. Geus kolot masa datangna bae niat bae cenah datang ka zuhur leuleus buka babari geus kolot mah ibadah. Jadi tanya ku Gusti kunaon lot buka atuh bongan ku Gusti teu dibere kuat pula Gusti mah uninga harita pas datang ka zuhur kula ka imah diturub sajinya 4 ya otomatis nganu jelas teu kuat Gusti mah uninga. Lamun urang jag-jag kemudian teu puasa kan ditanya naon sia teu puasa abdi digawe di pabrik kita kusaha digawe di pabrik ayo sia iya eta lah doatak urang gunakeun kesempatan pake berbakti ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aya teu kuat-kuat teuing mah saurna bae 5 menit deui ka subuh. Oh, deui ka subuh. Loba dag beres minum Allahu akbar subuh jadi ka isuk-isuk teh moal pati lapar eta ge nu hebat mamanteh salat subuh hudang zuhur salat likum-likum geus teu kudu nangtung deui langsung brak deui hudang asar
asar mau ulah oleh SD datang ke maghrib tah puasa mantap cek pamajikan aing puasa kos gitu masa tahun ge kuat cek gitu tah pasar wajib di jero bulan haji aya puasa tarwiyah jeung arfah eta gede nama tanggal 8 jeung tanggal 9 tanggal 8 tarwiyah tanggal 9 arfah urang mananggalkeunana Senin jadi tarwiyahna poe naon Senin arfahna Salasa depag pemerintah NU yang nama nanggalkeunna Salasa nu salah baik dek nu mana ge ja aya dalilna kula make sulamun nairen jadi blak-blakan make ulama bae moal make Amerika mah mobil bae mobil teu naon buatan Amerika ai puasa mambung aing mandek make ulama bae sebab nu ngainstruksikeunana Kangjeng Nabi al ulama warasatul anbiya moal tama bisa kula ge nyokong pemeri sakadar jang perbandingan jaga gede nama nu nyekelan ru'yat teh lain ru'yat hisab-hisab ke ja buktina nyana make perhitungan lah geus ulah panjang-panjang we beda kitab antara kiai-kiai jeung para mereka bener salah ulama maka sulamun nairen 2 darjah hampir 2 darjah setengah 2 darjah setengah lah jeung ru'yat di mana ru'yat dicakung ru'yat 10 manusia anu neuleuh kana eta bulan atuh cukup jadi titahna ge ru'yat jadi malam Senin 10 jelema nu neuleuh bulan bisa ditanyakeun langsung ka Kiai Syafi'i cakung adapun teu makekeun ka cakung aya alasan lain atuh mangga bae kula madeg di mamana ge nu penting mah bulan kadeuleu dek di Serang dek di Pandeglang dek di Puri penting kadeuleu budak di kamar ya nu bebeja dulu cenah kiai bulan 2 golode di mana bulan aya 2 dina dada wah siapa tuh lain bulan tau mah kalapa tau mah sok macem-macem bae siapa aduh Masya Allah urang mah perebut bulan padahal mah tuh urang nyaritakeun datang bulan mah teu kudu SS tanya bae awewe datang bulan datang berbei beureum lain bulan eta tah nah di Mekah tanggal di Mekah kabeh almanakna Senin di Mekah almanakna tanggal hijina Senin eta almanak berdasarkan hisab qat'i malam Senin dibuktikan ru'yat ngan kabeneran aya angin jeung badai jadi badai kesulitan Saudi Arabia untuk melihat bulan badai malam Senin tersebut hideung
di sababaraha tempat terus badai sehingga dianggap mundina hadis mah fa'in gumma jadi teu kadeuleu bulan kulantaran badai nyana rapat malam Senin tersebut di kerajaan para ulama akhirna nangtukeun tanggal hijina Salasa lantaran bulan teu kadeuleu ku badai. Kitulah kula langsung nanyakeun ka orang-orang nu bisa dipercaya mukimin nu aya di Mekah anu deket jeung orang-orang kerajaan. Rencana awal Senin tanggal hiji berarti lebaranana Rabu ngan dibuktikeunana malam Senin badai. Kitulah keayaanan. Kula di dieu langsung mantau ya ternyata kadeuleu bulan nu neuleuna 10 jelema. Cukup jang ibadah ka Gusti Allah. Kemudian anu puasa tanggal hijina Salasa berdasarkan teu kadeuleu bulan atuh geus eueuh masalah. Nu endeuk lebaran poe Rebo atuh mangga kula mangajak dengan ngabejaan diri kula sebab osok aya nu nanya sangkilang nanya ge teu nuturkeun eueuh masalah kula mah nanya mah nanya bae jangan nuturkeun teu masalah tuh nanya-nanya cakeun aing atuh ulah teu teuing ka guru aing acana beda jeung guru atuh masalah kege di akhiratna ge beda ieu masalah. Acara ada kemis bae mangga asal ulah ku hawa nafsu. Ibadah teh megatkeun hawa nafsu. Ulah ku hawa nafsu ler bos ya lantaran je pan urang mah boga yayasan. Engke siang engke moal disumbang ta nafsu. Ulah Rebo mah teh mah hisab teu kadeuleu bulan padahal bulan geus ngajelaseun kadeuleu bulan tanyakeun ka cakung kuari tas ngaji urang kuadari itu bobehan kageteun di Jakarta ada apa ini nah kieu jadi blak-blakan kula mah blak-blakan kan urang lamun teu blak-blakan teu geunah buka blak kadeuleu ka sia mah kitu bae sih. Ya jelas, acara endek bae warga teu aja. Jadi kos kitu kaayaan. Aya kene di samping eta ge hitungan rumus-rumus tertentu nu mun kukula dibejakeun moal barisa. Pan cenah kieu atuh moal mondok henteu. Bisa di mana? Aya rumus nangtukeun mun sesana sekian jatuhna pe anu sesana sekian jatuh pe anu sesana sekian jatuh bagian kiai itu mah kitu kiai ge kiai lain Golkar saya masuk jare tungtung nu ngaji nyaho aya rumus-rumus Bu, atuh deuk ibadah teh teu sambarangan sebab deuk ka Allah nu nitahna Allah atuh kudu jelas tah nu mantak beusi engke deuk lebaran Rebo berdasarkan hisab sulamunairen jeung ruqyat nu endeuk puasa lebaran Kamis cek nyana teu ruqyat atuh sabodok di samping aya hitungan rumus lain lamun hayang nyaho rumus datang ka imah kula di pagahan ojol jeung sapi ye
emang kumaha gitu sekalian ka neraka lah ojol ilmu jeung sapi tah mah je pendi kos gitu mah tuh asal bakakak mah gede daek mamaca asal bakakakan bebay jauh gering lah sales malah bolon bodoh di besi tuh nyatanya tak seperti itu jadi kan jelas acana endek yakin be nuturkeun ke mangga moal cenah babi atuh mangga bae masalah geus kula mah teu pernah ngamasalahkeun kos kitu sebab muatan-muatan ngan sakadar deuk ibadah ka Allah aya parentah ti Allah petunjuk ti Allah atuh geus adapun batur teu percayaan ke ilmu-ilmu tadi atuh sabodo ye parangsana siji tah cenah di lembur ulaheun lebaran poe Rebo kudu poe Kemis bae atuh ulah hese-hese lebaran mah berjamaah di masjid eta teu bisa neangan masjid saja masjid sejen ge teu meunang musola ge teu meunang atuh neangan ka Nurbo jauh salat sorangan mantep naon sorangan sholli sunnatal aidil adha rakaat ini Allahu akbar beres langsung naik mimbarnya nak ngahutbahan saha bloon ulah salat sorangan ulah baca khutbah sakitu doang kumaha cenah mun duaan masalah duaan mah urang yang memajikan urang cicing sih berjamaah teh urang hebat tah praktek salat jeung pamajikan guys ayo khutbah ku harinya geus teu kudu maka ditaek-taekeun segala idal imam malam mimbar teu kudu duaan yang pemajikan cacing aing khutbahnya alhamdulillah sholatu wassalamu ala rasulillah di jero bulan haji ieu aya kasunahan kurban nu paling hebat ngorbankeun diri awewe nitah nyandung ka salaki cak pamajikan ada stop ieu khutbah teu beres ieu khutbah kaluar ti aturan di khutbah asana tas lebaran ribut lain minta hampura aja manyun bae jadi sorangan mah teu kudu khutbah jadi teu kudu bermasalahkeun ibadah ka Allah kok dimasalahkeun ulah ge kula mah boro-boro ka batur ka di dieu ka adi ka sahabat sedek berbeda tuh mangga bae ngan moal di dieu boro-boro jeung keluarga masyarakat gede dieu mah alhamdulillah di Cilowo mangga bae ibadah ieu cak urang Cilowo malah mah kalimat salat acan terus salat ibadah teh ka Allah aya petunjuk ti Allah atuh dek naon deui lamun kitu bulan haji mah mimiti takbirna poe arpa subuh bada salat sing ada ye tengetkeun ye lamun lebaran Rebo berarti Salasa subuh geus takbir ta salat subuh Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd tilu kali tah eta nu sabaraha kali bae nu penting bada salat subuh geus ulah takbir deui ka takbir deui ba'da zuhur takbir deui bada asar takbir deui bada magrib terus sapeting datang ka imam naik eureun tambah salila tasyrif
unggal ba'da salat sunnah takbir. Tengetkeun tah tentang kata tasrek. Ba'da salat doang. Ba'da salat takbir. Ajeuna aya salat mayit takbir. Dina tasrek aya nu maot. Nah, beres. Sholli ala hadhil janazah Allahu akbar. Beres takbir. Allahu akbar Allahu akbar takbir. Mantes salat janazah ge takbir. Jika ada tertengetkeun tah nya ulah sieun-sieun. Babacaan nu paling hebat samemeh lebaran, samemeh arfah, macana la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barisa tama kabeh. Eta tah timimiti tanggal hiji datang ka poe arfah eta terus datang ka lebaran. Babacaanna nu paling hebat kan babacaan ge aya ketentuan-ketentuan. Urang lebaran Allahu akbar takbir. Urang di kitu namanya di Mekah umroh atau haji labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika dan selanjutnya. Ye urang di bulan haji macana eta tah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in sabaraha kieu macana ulah loba-loba 100.000. Tuh siapa diberi 100.000 waduh hayang sabaraha tuh takol habak 100.000 lamun ti ayeuna ieu ti ayeuna ieu Minggu Senin Salasa jadi 3 poe tah eta 100.000 bagi 3 poe berarti sabaraha? Berapa? 35.000 lah. 35.000 jalan 2 tasbihna urang. Ye, awak sia aja nonton TV mati isuk datang ke sore ge kuat. Coba sia nonton bola sia kuat jasa. Nonton tinju sia kuat jasa. Film sia kuat jasa. Coba kowe dikuatkeun sia 100.000 titaku kiai coba ieu. Dituna ti Kangjeng Nabi. Nah, guys urang langsung mandi wudu langsung brak diu set hayangnya coba ku urang awak urang cek pamajikan teh ibu ka haji cenah teu hudang-hudang nu wiridan ti kiai teu hudang-hudang zuhur ge teu hudang asa parenganan nyawa-nyawa ngacai. Atuh pamajikan datang haji, buat teh wiridan. Ambu tasbih dicokot ku meong teu kanyahoan. Anak meong nyokot tasbih teu kanyahoan. Bau tahu parah teh mah. Ya haji, wow orang Cikupa blon teh haji. Coba ukurkeun sia awak dia nonton TV mah kuat, nonton film mah kuat sia eta maksiat ka Allah. Coba ku aing dik dipake ibadah sia hayo hayang nyaho perlu kopi aing nyieun kopi sia nah perlu wuduk jeung tukang wudukna diayakeun sia ku aing hayo hayang nyaho coba tah urang dicoba kos itu ibadah teh akur-akurkeun jeung nonton TV hayang nyaho coba geus kagarak menang 100 sia lang awak sia nonton TV mah jadi lok puyeng macam la ilaha illallah ada ulah sarika 100.000 puyeng sia tolol berarti goblok sia berarti sakali nonton TV keundeuk sia ku aing jiblon meureun sia mal hantem deui bari disarekan ku urang lamun teu kitu moal macam-macam hayo geus 100.000 datang ka lebaran masyaallah mantep biasa. Poean lebaran ibadah nu paling hebat adalah kurban.
mantak doa nageti Kangjeng Nabi Allahumma hadhihi minka wa ilaika taqabbal artina Allahumma ya Allah ieu embe teh hunbe ieu sapi teh minka ti Gusti abdi dibere nikmat ku Gusti tina tani hasil sehingga kebeuli embe atau sapi tina dagang abdi teh dibere ku Gusti ieu kitu kaleuwihan sehingga bisa meuli hewan Allahumma hadhihi minka ieu sapi ti Gusti anugerah ti Gusti nikmat ti Gusti wa ilaika dek dikagustikeun ku abdi dek dikagustikeun ku abdi pake takarrub ka Gusti dumadeus ka Gusti ja Gusti nita dina saah ieu kita dumadeus melalui kurban ya abdi dibere nikmat buktina abdi kabeuli hewan dek dikagustikeun tanda takarrub abdi ka Gusti fataqobal Gusti tarima ye abdi ye korban abdi Allah narima dagingna lain Allah narima getihna lain layanallaha luhumaha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa Allah teu butuheun daging los jang sararia tebutuhan getih los tamajang saran dahar usia daging nasok segala rupana aing mah nu dideuleu ku aing takwa sia ka aing masya Allah walakiyana luhut takwa jadi takwa nu panggedena poe lebaran mencit kurban hiji kudu nu lintuh lan nu kuru lamun kuru terjadi korban kuru terjadi datang ka dagingan ku kuru-kuruna terjadi mereka dua ulah nu pecak nomor katilu ulah anu pincang nomor kaopat ulah nu gering teh lain lalagan gering nya geus teu bisa sasada acan lintu mah lintu kan gering matana ge peureung kos aki-aki lah kos aki-aki teh teh jelema geus setengah gering saperti aki-aki teh cileuh galelede leho nongto ngacai teu karasa eta aki-aki kudu hijikeun jeung nini-nini nah korban bagusna Allah nyahoan dihandapeun ka sur aya duit Allah nyahoan di lamari aya duit Allah nyahoan simpenan duit urang kemudian urang teu ngalaksanakeun ya cak Allah ku aing sia dibere sakitu ge nikmat kok ku sia teu dipake teu digunakeun takarrub ka aing pake mencet hewan awas ya ku aing tanina awas ya ku berit cek orang Jawa berit awas ya dibere berit waing sia atawa dagang dagangna sia waing mal dimajukeun cak Allah ayo sia coba tanda bersyukur korban ayalah pertanyaannya Pak Kiai saya sudah beli hewan kurban lalu anak murid saya juga mengkurbankan saya dengan begitu apa yang sebaiknya harus saya lakukan iya tuh gak usah bingung-bingung orang udah beli kendaraan dibeliin lagi ya pakai basalangan ai di korbanan ku murid mah kudu bebeja muridna urang dek korbanan adik kudu bebeja lah ka adik urang dek korbanan babaturan kudu bebeja urang dek korbanan guru urang kudu bebeja mun teu bebeja teu izin nyana teu ngizinan heula teu izin teu nyambung kecuali ngorbanan anak sebab anak mah wajib dinapakahan ku bapak atawa ngorbanan bapak sebab bapak ge wajib dinapakahan ku anak nah ngorbanan anak ngorbanan bapak geus maot eta mah jadi bae hirup keneh ge jadi bae ngan lamun ngorbanan salieun ti eta kudu minta izin heula babaturan orang geus maot korbanan ku urang teu jadi teu nyambung
kecuali orang minta izin heula kawalina tuh kos kitu ka bapak kolot kudu izin heula nya bapak kolot teu naon ku urang anggap mun bapak kolot ya bapak urang incuk masih nyambung kene tuh ya siapkan 2 hari geura hitung duitna jang di poe Rabu can aya kesempatan Kamis Jumat Sabtu datang ke Sabtu tah gitulah saminu dohayakum fa innaha maqayakum yaumal qiyamah lintuhan korban-korban naranjeun kabeh lantaran eta korban teh bakal jadi kendaraan jaga di yaumul kiamah urang ngabayangkeun ayeuna breng nu naik motor breng nu naik mobil Avanza nu naik Kijang nu naik Fortuner nu naik Lexus baby Benz jeung sajabana kabita jasa nu teu boga kendaraan tinggal nyangeuy bae. Nah, engke urang di akhirat dipapagkeun urang ku korban urang. Masya Allah. Lamun urang korban unggal tahun terus bae korban-korban. Dek naik nu mana ge dipersilahkeun. Kalau baca jasa mah, baca jasa teh. Ieu urang itu nu urang, ieu urang itu nu urang. Batur menta paji atuh menta bae hiji man. Tidak ada dong. Ini mah urusannya waktu di dunia. Aya nu menta teu bisa kajen kumaha ge. Aya nu saurang awewe geulis, "Paji ikut. Ayo sini. Aduh, mantep biasa. Lu gua cari-cari dari tadi. Sini duduk lu, sini depan nih sama gua nih. Ya Allah. Manya di akhirat kos kitu henteu teh mah. Alagaan. Saya masih pacar bener bae aing. Eta korban ya Masya Allah karim ulah datang ke urang hajung ke di akhirat kadung kecuali teu boga duh kiai kabita amat korban kula pun boga mah bogana naon sia bogana naon hayu coba jejer bogana duitnya 50.000 kotok ali kotok set niat korban Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal aduh cedak kiai kotok teh teu kabeuli endog kulup endog ngan hiji doang kulup nya si kulup dikamanakeun sia dahar deui ku sia Gusti abdi korban endog hiji jabogan ngan endog doang aju dek dibikeun ka batur jak kula ge butuh di dahar we ku kula lah Gusti atuh saboro sia cak Allah teh. Aduh, Masya Allah. Kos gitulah soal puasa lebaran korban. Iya masa kadar ngelingan hungkut. Geus nyaraho kabeh. Kemudian orang lebaran rebo, nah minggu na libur ngaji. Tuh. Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu tah libur tah. Libur ngaji. Jadi saminggu eta libur. Lamun nu lebaran Kamis mah Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tasrek kene. Malam rebo besi teu ka mana-mana. Nah ieu di dieu haul ibunda tercinta minggu na libur malam Rabu na haul ibu saminggu ti lebaran Senin Selasa Rebo Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rebo jadi malam 17 18 nah iyalah informasi sekali deui. Jadi minggu hari kurang libur patali ngagungkeun kana bulan haji
urang besi aya nu korban teh jatah sae keneh urang lamun lebaran Kamis mah Jumat Sabtu Minggu lamun lebaran Rebo Kamis Jumat Sabtu Minggu nah eta geus kaluar ngan urang ngahargaan kanu lebaran Kamis Jumat Sabtu Minggu tasrek besinyana jamaah-jamaah di lembur masing-masing mencitna poean katilu misalna libur geus linggo eta libur malam Rabuna ieu haul ibu nu teu boga pagawean teu sibuk urang babarengan tahlil haul ibunda azama kufri godan atawa ngazam si jelema kana kufur isukan misalna lah isukan aing mah dek asup Kristen bae kuari keneh naudzubillah min atawa nalekeun kana hiji perkara aing mah lamun bebene aing datang poe isukan ka dieu aing deuk asup Kristen kuari keneh asup Kristen geus kafir masyaallah ya loba nu naklek-naklekeun kitu tah di dieu aya budak harita naklekeun lantaran susah bae cekna lamun aing susah bae paeh pemajikanna bikamna teh paeh aju nyana ngomong lamun aing kawin deui aju susah bae aing geus asup Islam tapi lamun aing kawin deui kemudian sugih aing mah moal ku Allah dibere kawin deui aju sugih dasar teu boga hidayah teu dibere hidayah ku Allah tetep we budak gua ini mah lamun aing kawin deui geus aing mah lah pokona mah dek asup Kristen atau budak kafir harita keneh teh kudu isuk-isuk deui teh kudu kawin-kawin deui harita keneh langsung kufur kudu maca 2 kalimat syahadat siga dek ngazam kufur kuari jelas ngazam kufur isukan ngazam ieu ngazam beda jeung niat ngazam ngazam sejak kupur isukan atuh geus kuari keneh kupur ngazam kupur bulan hareup kuari keneh geus kufur si ade ataro dadapihi atawa nyana aya dina kamangmangan tina kupurna dibalikeun dina Islamna geus sarua bae ari aing si Islam aing nu sabenerna mah ieu Islam aing kitu Islam apa kufur antara Islam jeung kufur atawa nyana mangmang dina kakufuranna kufur sing ade ya uzam azam mentak Kanjeng Nabi mere konsep ka urang supaya stabil jaddidu imanakum bila ilaha illallah perbaharui iman kumaca la ilaha illallah 3 kali dah salat talqin dikit tarik napas ilaha illallah ilaha illallah ilaha illallah beres tuh terus acara dek dilobakeun mah enggak bae ayo sadaekna urang ngan ka dituna nu biasa bae la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah wal pilul mukaffiratu ku ari pagawean anu ngufurkeun ku pagawean eta teh jadi kufur macam madaw suatu pagawean lunga haja-haja nyana istihzaan sorihan istihza ngaheureuy ngahina-hina
ngageuh-geuh kana agama. Jelema boga pagawean ngaheureuy-heureuy agama, jelema boga pagawean ngaleceh-lecehkeun agama, jelema boga pagawean ngahinakeun agama. Eta pagawean ngalecehkeun agama, ngaheureuikeun agama, kufur teh. Masya Allah, sing ada agama urang ulah sok dileceh-lecehkeun. Atawa juhudan lahu, juhudan teh angas teu percaya ke agama Islam. Atuh sarua. Di antara contohna kail qaim musafin bi qadratin, ngalungkeun Quran ka tempat anu kotor. Boga pagawean ngalungkeun Quran ka kocomberan, Quran dialungkeun ka kocomberan. Ieu pagawean anu ngupurkeun kudu baca 2 kalimat syahadat. Cing hade Quran mah kudu dimomoy, dimulya-mulya Quran, ulah dihina-hina. Ulah Quran mah tah, urang malangkeun Quran termasuk bismillahirrahmanirrahim. Mantap lamun urang nyeun surat undang, kula geus sababaraha kali ulah sok di bismillahan. Ulah surat undang teh ulah lamun endek terjemahanna be dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oh masalah tah mah lain Quran tah mah bahasa urang. Tapi bismillahirrahmanirrahim make Arab, bismillahirrahmanirrahim sapira surat undang. Geus dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atawa bismillahna ditulis make bahasa urang, bismillahirrahmanirrahim make bahasa Latin lain Arab. Lain Quran, sebab Quran mah inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Ketika ditulis lain make bahasa Arab lain Quran. Ya Quran mah bahasa Arab. Ditulis ada lagi Arab. Terus lamun ditulis make bahasa urang Latin lain Quran tambah kos kitu. Geus bisa dicekel kudu teu boga wudu. Ditulis Quran make bahasa Latin, tulisan Latin lain Quran. Sanajan aya nu ngaikhtilafkeun tetep Quran mu'tamadna tetep lain. Oh, ya. Jadi Quran teh sing hade ulah sok dibalangkeun. Ayat ke bismillah ke komo sa Quran mah mun urang malangkeun Al-Qur'anul Karim ka kocomberan ka tempat-tempat anu kotor nu dianggap hina, kafir urang. Na'udzubillah min kecuali lain istihza. Lain istihza, lain ngaheureukeun, lain ngahinakeun, lain. Contoh, urang keur nyekelan Quran, kemudian aya kafir. Lamun urang nyekelan Quran, Quran dicekelan bae ieu bisa direbut ku kafir. Sedangkan Quran mah teu meunang kan direbut ku kafir. Quran mah kan teu meunang dibikeun ka kafir untuk menyelamatkan Al-Qur'an. Eueuh deui kecuali balangkeun ku urang ka kocomeran, dibalangkeun ku urang ka kitu nu kotor. Ieu mah nyalametkeun daripada ku kafir, lain istihza, teu jadi kufur tah mah kos kitu mah. Oh, masyaallah. Mantap jelas. Sujudin linsanamin, sujud ka berhala, kafir. Aya patung di dinya, dijieun tina batu bacan. Hejo batu bacan. Kemari memahal geus murah di batu bacan. Ciu jugu nyana datang brak we sujud eta ge sarua jelas sujud ka makhluk, sujud ka batu, sujud ka kayu, sujud ka berhala, atau otomatis kufur. Kumaha lamun nyalametkeun diri urang keur peperangan atawa urang nyerang ka daerah kafir, kemudian urang tertangkap ku kafir, dibawa ke gereja, di jero hati mah tetep la
ilaha illallah di jero hati. Ya, tugas cek Amerika harus sujud kepada berhala. Kalau tidak sujud, tembak mati untuk menyelamatkan diri. Ieu mah lantaran dipaksa, lain hayang sorangan. Dipaksa ieu mah nyelamatkan diri brek milu sujud jeung batur, padahal di jero hatana mah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah teh pangeran wajib semangnya Allah. Eta mah sujud zahirna teu masalah tah kos kitu. Teu masalah. Jadi sujud ka patung teh nyalametkeun diri. Kos kamari waktu urang haul aya Syekh Abdul Aziz di Amerika nyana cerita saking banyaknya orang Amerika yang masuk Islam, maka jadi pusat perhatian untuk menyelamatkan lantaran diparanggilan ku negara tetap pakai salib. Ketika keluar salib dipakai, jadi pakai salib. Padahal di jero nama la ilaha illallah. Salib teh jang sakadar menyelamatkan diri. Ribuan orang Amerika nu marake salib zahirna hungkul lantaran eta mah kapan Darul Haram. Negara kafir meles-meles. Nah ieu nyelamatkeun diri. Ketika saliban dipanggil, dipersulit. Tina ngaran bae ngaran. Lamun berbau Islam di Amerika dipersulit. Ngaran urang ke Amerika, turun di bandara Amerika. Nah, ngaranna dideuleng ke di ditu teh barang dideuleng ngaranna ieu ngaranna Abdul Hamid. Wow, angel diproses. Mukmin, soleh, angel. Baba mun bangsa kos kitu ngaranna Yohanes. Cepat tuh. Masuk. Joni masuk. Joni gara-gara cepet tuh Joni ge. Nah, bangsa ngaran nulain Islam cepet. Asal ngaran Islam diproses lila. Kuari teh kos itu. Lain lila sajam 2 jam bisa sapoe. Mantap ulah hari teh betah ge. Waduh, di Amerika eta kos kitu tah. Prosesna kebal. Geus embung deui aing ka ditu lah. Emang gerah ka ditu encan. Cenah. Tuh ya. Nah, sujud ke berhala tapi nyalametkeun diri lantaran keur peperangan atau lantaran urang aya di Darul Haram. Nah eta kos kitu mah teu masalah. Lamun teu puguh teu karu urang kuari sujud boro-boro aya berhala sanajan ujug-ujug sujud gitu meunang urang. Teu meunang ujug-ujug sujud gitu teu meunang. Mantak-mantak salat ulah sok aju sujud bae eta cenah sujud syukur. Aya aturanna sujud syukur ge boga nikmat naon teu hayoh bae. Teu bagus teh. Bagi jelema-jelema nu teu bisa bersyukur geus teu kudu make sujud-sujud. Sok aya jelema keur diuk-diuk datang brak ba sujud. Ih, sujud batu menang pakai lalagaan aya ge di jero salat. Kedua, sujud tilawat. Tilu, sujud syukur. Salian teh eta mah ulah aya sujud-sujudan sakilang di jero masjid datang brak ba sujud ulah. Motifna naon? Tuh, ya ulah sok ilueuneun. Ulah sok ilueuneun, teu bagus ilueuneun. Aduh, masyaallah. Karim. Ya ulah sok ilueuneun sebab ilueuneun mah kena teu beres jeung lamun nanya kudu nyaho teu meunang sailu-iluna jeung lamun urang teu nyaho nanya teu meunang sailu-iluna urang teu nyaho ya soal sujud nanya kan nya kiai nanya ustaz nyaho mun sujud syukur kumaha, sujud tilawat kumaha. Jadi ulah sabrek-brekna sujud teu bogoh. Lamun urang teu nyaho, nanyana kudu kanu nyaho. Lamun nanya kanu teu nyaho, brabe. Brabe nanya kanu teu nyaho mah kos urang Arab. Urang Arab balanja ka toko Cina. Beres balanja cak Cina teh kamsia hayya. Gitu kan? Eta tenang bae urang Arab. Kalem bae nya teh kata-kata.
terus naik beca. Nyana mikiran beta orang Arab. Orang Arab depan di Indonesia kayak kamsia sakana. Biasanya kan terima kasih, jangan nyawa terima kasih mas, syukran. Atau terima kasih kamsia. Nanya nyana ke tukang beca, bang. Tadi saya belanja di situ di toko. Terus ada apa tuan orang Arab? Itu habis belanja kata dia kamsia, apa itu artinya kamsia? Kamsia itu jelek. Jelek, iya. Balik lagi sono. Ke tukang beca, balik lagi sono ke toko. Putarkan deui ku tukang beca. Kok, sini lu kok. Mana istri kamu? Enci kamu sini. Anak kamu, engkong kamu sini. Ada apa tuan? Sini. Lu sini. Sinya mana? Engkongnya mana? Anak dan cucu semua dibariskan punyana. Dibariskan singko, sinci, bapak kolotna, bapakna, anak incu. Ada apa ini kata singko? Lu macem-macem sama gua, cek orang Arab. Lu kok, enci, bapak lu, engkong lu, anak lu, dan cucu kamu semuanya kamsia. Pandir belon eta coba ayo. Cak singko, nanaonan eta. Gara-gara lu aja kan teu nyaho. Geus naik beca deui gua udah puas cek ngana teh. Aduh, cak teh mah kamsia naon meureun. Atuh tinggal singko we nyengir we. Masyaallah, cek singko cuma segitu doang cek jangan teh. Cuma ngatain kamsia doang. Geus datang maka ditu ka imahna, nanya kanu bener. Sini. Gua habis marah dari sama ke singko. Emang kenapa? Kamsia apa sih? Kamsia mah terima kasih. Hah? Apa? Terima kasih. Jelek kali. Terima kasih. Budak tukang beca tuh. Goblok. Ya, atau terima kasih mah bener. Atau gua udah kamsiahin semua kata. Eta gara-gara nanya kadu teh nyaho blon. Hendak nanya kadu nyaho. Tuh, tungtung nama di kamsiahan we. Cek urang Arab teh aing moal balajan jadi kadinya isin aing. Atuh geus dicarekan Pak. Lu kok enci engkong semua dia anak cucu semuanya kamsia puas dah lu. Orang kan terima kasih kamsia. Paigan singko teu marah. Eta gara-gara nanya ka tukang beca. Tuh tukang beca nyaho naon? Nya namanya barak genep da tukang beca mah. Ulah sok pakai tatanya tukang beca tuh. Menang tuh menang nya mah main gapleh we tukang beca. Eta bloon tukang beca eta. Masya Allah. Asyamsin atawa sujudna kapan non poe Shinto Jepang. Nyana batu menang aya nu herang-herang aya sinar-sinar dianggap di mana aya sinar disitulah ada Tuhan. Jepang mah situ Shinto mah. Matahari itulah Tuhan. Bulan itulah Tuhan. Nu herang-herang banyak lamari herang ini Tuhan. Sepatu tata dina jore disemir jadi herang. Ini Tuhan. Tolol Jepang. Pipi awewe herang ini Tuhan. Jepang. Nailah sujud ka berhala, sujud ka makhluk, sujud ka jelema, sujud ka kayu, sujud ka berbagai-bagai, termasuk sujud ka